Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita gara-gara munjung. Ayeuna kantun bagian anu ka genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon, mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun kitu. Carana mah gampil. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarateu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng dedemit leuwih jurig punten. Dongeng gara-gara munjung bagian anu ka genepna. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Tapi nyaeta oge karak meureunnan nyai. Da ukur cek beja kuring ngomong kitu teh. Ngan ayeuna yeuh mun arek indit ka laut kidul kira-kirana iraha waktu nu alus. Soalna pan Kang Johanana oge keur nadangan tatu leungeunna anu nyabet teh. Tenang Kang, tenang. Tilu poe deui oge kuring cager moal lila Kang. Oh, nya syukur atuh ari moal lila maju. Kuring jadi teu sabar ieu hayang geura indit ka laut kidul. Loba deui obrolan-obrolan sejena anu lumangsung di imahna Kang Johana. Terus anggeus aya dina kasepuhan mah geusan indit ka laut kidul engke dina waktuna pikeun milu ikrar diri muja ka para lelembut kalayan hatena anu geus buleud marobah deui. Sarta geus kitu mah Mang Kasam terus amitan pikeun mulang ka lembur lantaran kaburu peuting kaayaan. Pamajikan pasti deudeukeun. Sajeroning leumpang lumampah Mang Kasam ngagarendeng ngomong sorangan bari bruh breh sawangan anu ararendah anu can kungsi ka sorang narembongan tuluy seuri sorangan. Inah sagedeung deui hirup urang bakal loba anu ngahormat, bakal loba anu ngajenan, moal loba deui anu ngewa jeung ngajaruhan dumeh ka jalma anu teu boga. Tapi bakal pada ngadeuketan ku jalma loba. Asep, Rika, tong hariwang.
engke mah hidup duaan teh bakal loba anu ngahargaan moal ditempo ku sabelah panon. Urang bakal jadi jalma anu kapandang saenggeus bapa muja kabuta ngan kadewe ngan hidup moal nyaho. Ceuk Mang Kasam jadi boga kayakinan kahirupanana bakal robah tina sangsara jadi beunghar ku cara muja nurutan Kang Johana sobatna. Caturkeun kayan di imah tetela biinah tacan sare harita teh cicing di rohangan tengah ngahaja sabab aya anu ditungguan nyaeta salakina Mang Kasam bet tacan keneh bae mulang sakitu wanci geus peuting mungguh tarati biasana. Nah kamana atuh ari salaki aingnya wayah kieu can balik-balik keneh wae tarati sasarina cing asa piraku ngobrol lila teuing mah di ditu. Biinah puguh tara biasana ditinggalkeun salaki nepi ka peuting matak teu aneh mun deudeupeun teh. Tapi kakesel biinah akhirna kaubaran oge nalika kadenge salakina balik sorana ti luareun imah. Nah can sare buka pantona heug manehna kami can peureum yeuh. Biinah gancang ngojengkang muka panto sarta saterusna Mang Kasam sanggeus aya di jero imah kalayan teu katara jiga anu capek ku biinah gancang ditanya nah balikna bet nepi ka peuting sedengkeun Mang Kasam kapaksa waktu ditanya teu ngajawab kalawan saujratna. Mang Kasam ukur ngajelaskeun yen Kong Cengli pangna jadi bageur teh sabab ngahaja mancing sangkan dirina daek dipindahkeun gawe ka tempat anu sejen teu nungguan toko deui. Gaji mah ceuk Mang Kasam lumayan sakitu teh gede matak biinah gancang nembrong ngomong nganana bet nolak kana tawaran Kong Cengli. Tapi sanggeus dijelaskeun deui mah alesanana kumaha kakarak biinah ngarti. Saterusna kumaha atuh akang keke arek kaluar gawe kuli macul ka sawah atawa ka kebon apanan teu bisa ngarit domana puguh teu boga Kang. Tenang Ina akang geus geulig pikir Ina arek nyaba ka kota jeung sobat arek neangan pabrik anu tanpa narima ijazah sakola. Ceuk Mang Kasam reus we nu aya biinah ngadenge salakina arek nyanyabaan teh ka kota lantaran memang eta pisan anu dipiharep ku biinah oge salakina hayang sina ngalaman nyaba ka kota usahana. Dari di kampung-kampung teuing mah asa eueuh pisan hasilna hese jalan pikeun kaluarna hayang kuli macul heuh sidik Mang Kasam teu bisaeun. Sedangkeun di eta lembur para nonoman lolobana nyarabana ka kota kolot-kolotna tarani. Biinah kadenge harita nyarita deui nawaran dahar ka salakina. Nya syukur atuh akang ari aya kahayang mah nyaba ka kota nyar usaha. Da memang eta pisan kahayang abdi oge. Akang nyaba ka kota nya alus Kang. Tos we ayeuna mah akang geura tuang heula bisi lapar. Cek biinah. Mang Kasam teu kaleket gancang ka dapur teker dahar jeung belum asin. Biinah teu wakal bati deui tatanya sok sanajan bener hatena dieunteupan ku rasa kapanasaran aya tanyakeun anu daria tapi ku sabab kayaan wanci geus peuting jeung geus tunduh geus dahar teh terus bae duanana muru ka enggon sare kalayan tibra. Sabalikna pikeun Mang Kasam puguh aya alusna pamajikan teu loba tatanya teh sabab sok inggis kacaletot dina nyarita. Para wargi sadayana caturkeun dina poe isukna Jang Asep harita diajak nyarita ku bapana dina golodog imah bari ningali indungna sasapu di buruan nyerika namplok dina tonggong na
ku samping. Asep, hidup teh ayeuna geus sehat katinggalina ku bapa mah. Kumaha hidup arek sakola teh ku sima dijajab daftarnanya. Oh, Asep hoyong dijajab ku bapa, didaftarkeun ku bapa sakalian, alin ku sima karunya Pak. Asep. Bapana oge apanan arek ka kota nyar usaha isukan. Kumaha mun teu kaburu. Hidup kudu gancang didaftarkeun ti ayeuna bisi telat. Sabab kadenge ku bapa tereh beak waktu pendaftaran sakola teh. Oh, kumaha mun dinten ayeuna Pak? Abdi daftarkeun sakola rencangan ku bapa. Jang Asep meredih hayang dijajab daftar sakola pun jadi bapana. Mangkasam imut bari ngomong deui. Hish, apanan bapana oge arek gawe ayeuna mah anak king. Sapoe deui ieu disingkoceng lir gawe. Jadi wayahna we bapa moal bisa maturan hidup daftar sakolanya. Biina anu karek beres nyapuan runta, harita nyamperkeun terus milu ngobrol. Biina ngadengekan obrolan anak jeung bapana, harita gancang nembrong ku caritaan. Nah, akang poe ayeuna arek gawe deui kitu. Kagok atuh Kang, geus we preti ayeuna keneh. His, atuh teu bisa kitu. Akang kudu balungbang timurkeun heula ieu kaayaan. Masih aya masalah anu kudu dibahas ina. Hanjelu hate Biina jeung Jang Asep dina waktu harita. Sabab anu jadi salaki jeung anu jadi bapa tetela taya waktu nu hade masih aya urusan anu can beres. Biina surti kana perasaan Jang Asep, gancang nyarita. Bari ngabeberaha hatena. Keun anaki, emak anu ngajajab hidup mah ka sakolannya. Tong sedih, bapa hidup ayeuna keur museur nyar tareka. Ngangkat derajat urang sakabe tina kasangsaraan. Rek usaha ka kota. Tah, kitu anaki. Indung hidup ngarti kana kaayaan bapa. Wayah nanya, ku bapa moal bisa kacumponan eta kahayang teh seh. Cek Mangkasam bari neuteup ngandung rasa kakarunya kanu jadi anak. Jang Asep ukur bisa unggeuk bari ngaharup. Sedengkeun hate Biina keur galecok ngomong sorangan harita teh bari ngahuleng. Lantaran masih aya perasaan anu ngeganjal kana pamikiranana. Anu jadi salaki nilik dina sikap bangun keur nyumputkeun hiji rusiah ti dirina. Antukna teh bet jadi hayang nalek sakali deui. Ngeunaan pribadi jeung sikap salaki anu lir umpama ngadadak roba. Tapi soal teu jadi nganteur budak ka sakolahan mah teu jadi masalah. Biina bisa ngarti. Jang Asep ukur neuteub ka bapana anu harita terus ngaleos indit arek gawe. Tapi di lawang pakarangan imah ku Biina gancang ditalek. Hate tetep penasaran. Akang, kumaha Ina aya naon? Bae, abdi rek tumanya deui ka Akang. Oh, tinggal sok. Arek nanya naon deui kitu Ina. Geuning meuni jiga nu penasaran kitu. Kieu Kang, anu ditanyakeun ku abdi teh nya eta. Ari Akang bener arek usaha ka kota teh, lain bohong. Sobat Akang teh saha anu rek mawa gawe teh Kang? Mangkasam neuteub anteb ka Biina. Kaget meureunnan ditanya kitu ku pamajikan. Tapi gancang seuri bari ngajawab. Hish, nya atuh rek ka kota. Akang arek neangan pagawean ka kota. Sedangkeun ngeunaan sobat Akang mah Ina oge teu kudu nyaho. Sabab penting nama Akang sukses we menang pagawean nu halus. Hirup urang kabeh bakal mulus rahayu. Loba nu ngajenan jeung mikaseran kitu teh Ina. Syukur atuh Akang ari kitu mah. Eta harapan abdi oge kitu. Ngan lain Kang Johana kitu Kang. Sobat Akang teh sakanya abdi mah kan Kang Johana. Johana meureunannya anu ngajakan Akang neangan gawe ka kota teh Kang. Cek Biina beuki nalengteng hayang nyaho nu sabenerna.
Lain atuh ina. Sobat akang lain ukur hiji. Aya deui salian teh si Uju. Oh, ari sugan abdi makang Johana geuning lain. Saha teh atuh ari lain si Uju maka? Lain, sobat akang nu ieu mah ngaranna oge Abah Sumarta. Umurna macan kolot-kolot deui. Ngan katwahna we di abah-abah. Ditalengteng kitu Mang Kasam kapaksa ngabohong ngareka carita. Biina tembong jadi kerung halisna meh tepung. Tapi arek nanya deui bisi salakina terus kasinggung. Ku kituna Biina gancang ngajurungkeun salakina sangkan gancang indit gawe. Mang Kasam sabenerna mah lain arek gawe, tapi ngadon ulin ka imahna Kang Johana. Alasan hayang ngobrol panjang lebar ngeunaan kayaan di Laut Kidul. Mun maranehna geus aya di ditu bakal kumaha. Ayeuna Mang Kasam mimiti teu betah cicing di imah jigana teh. Kadatangan Mang Kasam tangtu dibagiakeun pisan ku Kang Johana. Sabab kabeneran di imah teh ngan manehna wungkul sorangan lantaran Ceuitoh keur eueuh nganjang ka imah kolotna duaan we jeung budak. Bage Mang Kasam, syukur aya ka dieu deui. Sabab kabeneran pamajikan jeung budak keur ka imah Metoha ieu teh Mang Kasam. Oh, nari Metoha kunaon kitu Ju? Teu naon Mang, pamajikan we eta mah sono hayang panggih jeung kolot cenah. Jadi isu kene pisan oge geus indit pamajikan kuring mamang. Syukur atuh Ju ari kitu mah. Sabalikna kumaha ayeuna leungeun geus pulincan. Kuring geus teu sabar ye hayang geura indit ka Laut Kidul. Jadi teu betah cicing di imah oge, hayang geura buru-buru indit. Sabar Mang, sabar. Tong gurung gusu. Anu penting urang jadi indit we, kalayan hasil pamaksudan. Ari leungeun mah isuk oge cager jigana makang. Lain Ju. Kuring mah jadi penasaran ieu teh. Kumaha mimitina Johana bet apal munjung jeung praktekna. Pasti aya lalakonna meureunna pangna nekat oge kitu munjung. Kang Johana sacan ngajawab kana pananyana Mang Kasam. Katingali ngadon nyeungeut rokok anu mahal hargana. Bari aya capan seungit ka ambeuna haseup anu nyelebrung. Nikmat kieu ieu rokok. Rokok heula Mang, dah rokok heula Mang. Kang Johana nawaran udud ka Mang Kasam. Cing, kuring ngasaan rokok kota teh kumaha? Ngeunah henteu. Cek Mang Kasam bari nyereng. Nya komo we ngeunah mah. Pek gerasaan, abong mun teu deudeuyeun. Mang Kasam memang nya kabita terus nyokot harita teh sabatang palenyun udud kot kapeureumbeun teh lantaran nikmat. Jeung memang kakarak harita dirina bisa udud rokomaha lain bako banget anu sapopoe sok diudud. Cik geura jawab pananya kuring tadi Ju, kumaha Ju? Cik Mang Kasam deui masih penasaran kana jawaban ti Kang Johana. Kieu mimitina pangna kuring jadi munjung tema nyaeta alatan hate loba kasundut ku caritaan Metoha. Lumasa kuring memang can bisa ngimahan anak na harita teh masih saimah jeung kolot. Kabeneran boga Metoha teh celemeng duana oge. Meh saban poe ngan sindir sampir we pagaweanana teh. Nya ku caritaan-caritaan nu matak nyerikan hate nya kuring nekat. Ari pamajikan Johana kumata sikapna mihaka kolot atawa kasalaki. Ari mitina mah pamajikan teh mihaka kolot Mang. Malah kungsi menta diserahkeun sagarupa. Nya tidinya kuring teh barontak. Terus nekat dengan cara sangkan bisa buru-buru keluar ti imah Metoha mawa pamajikan boga imah sorangan. Cek pikir cadu kaul hulu mun aing kudu nyerahkeun pamajikan mah. Nya akhirna kuring bener-bener nangtukeun sikap janji ka pamajikan arek lunta nyar usaha dina cara mahiwal tinulian. Satu tas maca dina hiji koran
aya hiji tempat kawilang sohor kasabaku jalma loba nyata Gunung Gede katelahna. Di eta Gunung Gede aya dukun sakti ngahaja jadi kuncen anu bisa narima tamu tumali jeung kapentingan pribadi khususna hayang boga usaha gede penghasilanana ku cara muja ka para lelembut laut kidul. Di ditu oge pikeun anu munggaran ngambah ka wewengkon laut kidul bakal disuguhan ku rupa-rupaning kadaharan anu ngarareuna tur loba pilihanana menang ngasakan deui Kang. Dahareun ngeunah naon bae eta teh Ju uasa kakarak ngadengi di tempat pamujaan nyadiakeun rupa-rupaning segala kadaharan nya di antarana teh nyaeta aya daging sapi, daging munding, daging doma, daging hayam, malah sabangsaning lauk oge loba Kang. Di antarana lauk nila, lauk nilem, bari karandal dagingna teh Kang. Eta dahareun anu ngeunah teh di daharna teu meunang disanguan atuh hayang dahar sangu ngan wayahna ulah dideungeunan jeung deui kumaha pamilih urang tur anu merena mun kudu ngadahar daging sapi wayahna ulah hayang ngadahar daging nu sejen, mun kudu ngadahar daging munding nya cukup we daging munding wungkul anu didaharna jeung eta dahareun teh karek bisa didahar mun urang geus nyebutkeun naon tujuan arek muja karena naon urang datang ka ditu ngan kusabab kuring mah datang ka ditu na saja munjung ka begu ata kareta ukur disuguhan sangu wungkul sapiring mentung anu pulen didahar nepi ka beak teu meunang dideungeunan kitu tah kayan urang engke mun geus aya di ditu teu meunang nawar Kang. Oh kutan teh kitu nya ngan eta pamajikan Johana kumaha asalna nyawen teu Johana aya maksud hayang munjung. Atuh jelas nyahoun mang sabab manehna anu nitah kuring usah naon bae asal bener ngahasilkeun arek halal arek haram cenah teu paduli asal bisa meuli imah jeung sajabana mun teu hayang ngalaman papegatan dina rumah tangga mata wayahna we kudu bisa ngabuktikeun yen diri salaku nu jadi salaki mampu ngabagjakeun kulawarga kitu ngomongna oge pamajikan kuring mamang era keneh ku kolot teu usaha tibat era keneh ku kolot teu bisa usaha tibatan mikiran nu kana ditu mah Kang. Nya bager pamajikan Johana mah beda jeung pamajikan kuring loba aturan beunghar hayang tapi loba kasieun. Tong aneh mang ngaranna oge awewe ngan teu kabeh kitu lobana teh ari kasalaki loba nungtut tapi mun salaki aya maksud langkah di satujuan mun teu sapagodos jeung eusihat teh loba mikir ka ituna teh ngan ari ceuk kuring mah tong loba carita ka pamajikan kitu mah Kang lakukeun we naon rupa anu geus jadi rancang urang ayeuna. Sacaran teu langsung Kang Johana geus ngusapan deui geus ngasupan deui pangaruh kana hate jeung pikiran Mang Kasam dina waktu harita. Mang Kasam sorangan teu ieu sadar dirina ayeuna geus mimiti kajebak asup kana lingkungan hirup anu musyrik midua pangeran. Jeung deui Kang Johana teh ayeuna sabenerna mangan kari ukur wujudna wungkul da puguh nu aslina mah di ditu tinggaleun teu bisaeun balik jadi alat atau parabot pikeun para lembut kadang aya nu jadi kursi aya nu jadi pantau jeung rea-rea deui karandapan kuno unggal muja. Mang Kasam kadenge nyarita bener ceuk Johana kuring moal geruh loba carita kana jadi pamajikan nyaho-nyaho aya hasilna we jadi kulawarga nu beunghar munjung ku cara ngukut buta kuring mah. Tapi yakin yeuh Mang Kasam moal kaduhung geus aya di ditu ngadon bolai paniatan kete mending teh enak keneh pikir kalayan asa sebab geus aya di ditu mah wayahna we moal bisa ngabedokeun pamaksudan Kang. Tenang Ju kuring memang geus buleud hate jeung pikiran moal robah patekadan kuring tetep arek muja.
Juhana seuri nadakeun hatena memang sugema bakal nambahan deui balad gesan jadi batur dina jalan kamusyrikan. Loba deui obrolan-obrolan penting sejena anu lumangsung di mana Kang Juhana. Mang Kasam terus harita dipangaruhan ku pangbibita setan. Mang Kasam teu nyahoeun kumaha resikona ari muja. Hatena bener-bener geus dilimpudan ku hawa nafsu. Nyangkana teh nyaan we bakal senang hirup pinuh ku rasa kabagjaan. Waktu terus lumaku marangan insan anu makelaran di alam pawenangan. Caturkeun dina poe isukna anu dianti-anti ku Mang Kasam gesan miang ka Gunung Gede. Hatena bener-bener sumringah sabab bakal laksana pamaksudan. Ngan ari ngomongna ka biinah mah tetep we arek indit ka kota teh tebetus Rusia. Biinah ukurnya diakeun salin pakaian keur Mang Kasam di jalan. Sabab Kang Juhana geus janji ti saanggalna. Soal bekal dahareun mah jirina anu tanggung jawab. Jeung deui mawana oge sacukupna teu meunang loba. Lantaran di ditu oge memang bakal disuguhan. Gancangna carita Mang Kasam katut Kang Juhana terus ngamimitian lumampah dina wanci haneut moyan malah dina leumpangna oge bari ngageredig gancang bangun hayang buru-buru nepi ka tempat anu dituju. Cag tunda anu keur lumampah kocapkeun biina poe eta Jang Asep terus dianter jajab ka sakola pikeun daftar. Ngadu kating kunaon guru sakola jeung barudak anu di sakolahan, barudak kelas 2 atau barudak karek daftar ka Asep nareutepna bet bangun anu aneh. Padahal nilik dina kayaan mah Jang Asep teh sarua kawas batur taya kakurangan naon. Malah ku Jang Asep kadenge barudak aya nu nyebutkeun teu hideng ka dirina. Bari eta nu nyarita kitu teh tembong ngemukasieun jeung pada ngajauhan. Duka bakal kumaha Jang Asep mungkena dina wak Jang Asep aya nu ngancik nguap pangaruh goreng kana diri jeung aurana ngaradak dipikangewa ku meh unggal jalma. Jang Asep bakal jadi jalma nu loba dihina ku batur. Kadang ku dulur sorangan oge ari anu tegaan mah tangtu luas gitu. Karek 2 poe Jang Asep asup sakola. Jongjon hate biina. Bagja anakna bisa sakola. Jang Asep oge sumanget sakolana. Puguh hayang tibasa eta kene sakola, akhirna bisa kalaksanakeun. Dina hiji poe adina biina nyaeta Nyi Euis datang ka imah biina. Bari ujug-ujug ngagantawang nyarekan lak-lak dasar. Tuhnya ari menang hasil mah ngahep-hep we. Poho kana mayar hutang. Budak disakolakeun mayar hutang henteu. Badi suwe tukang tipu sia mah. Ceuk Nyi Euis wani nya sia kalanceuk. Biina nyobaan nenangkeun getaran amarah dina jero dadana diunghak ku nu jadi adi. Ieu Euis, aku naon ari maneh mun nyarita sok wae maseaan kalanceuk. Teu bisa sabar heula anan mun arek nyarita kalau jadi lanceuk maneh teh. Alah, eueuh lanceuk eueuh dulur. Musingkeun mah sangeuk teuing kudu leuleuy jeung sopan deuleu. Mana salaki maneh? Sina ngomong jeung aing pikeun tanggung jawab sia. Kang Kasam karek 2 poe miang ka kota Euis. Ece lain teu arek mayar tapi can aya waktu aing datang ka imah maneh teh Euis. Alus. Mana kaliekeun geuat? Tong hararese sia. Aing butuh duit deuleu. Heug Euis. Daguan heula anan. Ngan waka kabeh dibayarna. Koplo. Manya ari nyakolakeun budak sanggup 3 juta. Ari mayar hutang ka aing. Nyebutkeun saware heula. Mana sia? Uruk hadiekeun koplo. Biina gancang kanggon. Laju nyokot duit dina pago. 1.500.000. Nyi Euis beuki we ngawak-wak dina mangsa biinah mere sakitu teh.
minangka pamayarna. Ina ari maneh pipikiran teh kumaha manya mayar hutang ukur sakieu. Hampura pisan euy ngan aya sakitu-kituna eueuh deui eta oge meunang ngabagi-bagi jeung pangabutuh sapopoe sasa babayar ka sakolaan jeung mayar hutang ka warung. Tapi nalika keur kitu nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng see wadia balad keun atunya. Ieu dongeng teh urang cakapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.